kakak. Hade euy, hade. Mang Adin kades nu anyar kapilih. Di mangsa manehna menang tugas bikin ngaresmikeun hiji pabrik di wilayah desana. Mang Adin tangtuna kudu pidato. Mantak uburu manehna nitah ka sekdes bikin ngajenkeun naskah pidato. Ningang dina waktuna Mang Adin pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu nu kuring dipihormat, dina dangat ieu urang baris ngaresmikeun hiji pabrik nu aya di lingkungan wilayah desa urang. Kurang kudu disambut. Pabrik eta nyaeta pabrik tekstil. Mang Adin kadang gitu sekdes bubuluh yang ngebenerkeun sebab salah Mang Adin ngomongkeun jadi tekstil Pak Kades punten Pak Kades kirang es. Mang Adin cuang ceung tapi buburu maneh ngararat deui kana pidatona. Poho deui sakalian ti pabrik tekstil oge urang bade ngaresmikeun oge pabrik es. Aya dua pabrik di lemur urang, pabrik tekstil jeung pabrik es. Tong hilap baraya sok disabreker, disubrek, disubscribe, di like gambar jempol teuing. Tuluy di-share, disare. Kabeh sakur-sakur baraya yang babaturan nu aya di mana wae aya tempatna. Terus tong poho oge pencet oge gambar belna ngarah tung ting teng cenah gitu. Lamun aya hasil video anyar katarima tung ting teng logo notifikasi kasadayana. Hatur nuhun ka kabeh baraya sakur dulur di mana wae ayana. Sabrek, like, and share. Oke.